barala kieu gak laki kurang molor teka talang kokored acan teh ku awewe mah lapur ieu teh kumaha ieu hirup teh beneran teuing cara batur ningan batur malalakina teh garetol kaleuweung kekuatan laleucir ieu mah buruan ge ampun Gusti barala kieu maha kunaha budak teh ngomong sorangan denge-dengena teh yo mah teh buruan barala kieu ningan atuh si Eka daek koredan caang lain genah lain batur urang-urang kene ya getak di koredan ge eta ngomong sorangan atuh geus ngareeng kuku lutus lajan koredan buku lutus laur aya orai aing mah bawel saeutik nya nya ka mana amang aya atuh di jero keur naon atuh ngopi nya atuh bisa kena ngopi lain nganyuk mah di kopina nah nganyuk kita kan kurang aja dognya arek kumaha mayarna atuh negara rungkil ningan teh ku awewe mah lapur mah atuh nya ku saha deui atuh kore di imah mah nganalkeun lalaki da awewe bagianana awewe mah di dapur ayo ngucap di dapur di pipir benaungan antep nganalkeun lalaki ge aya wae pagawean sare gerah kesel raos keune kayaknya dia mah teu ngawar ka kolot mah da kitu cuk aing naon pepatah inung mah kamari mah mun teu didenge aing ngomong teh ngelingan enak karasa ku bagabeheungna wapkeun we mamam kayaknya samahana teu ngawar ka kolot ada emak mah batur ngomong teh moal eta malik-malikkeun lain malik-malikkeun aing mah da kanyataan ieu mah fakta dia mah teu ngawaro ka kolot teh kieu sakaraosna coba mun ngawaro ka kolot batur mah tani bisa kota hayu ieu mah teu katalang ngored-ngored aja pikir bunaungan pasang kudu kuku lutus da kahayangna mah tak kitu ge kahayang maneh anu raoskeun ti sorangan ulah nyalahkeun ka kolot beuki hakan teu beuki hakan